Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra sedayana kaum dan sedayana urang tiasa petepang dari dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda dina jejerna atau dina carios mitinen karya Kang Elgar dina dinten ayeuna nincakeun bagian anu katilu kumaha satrasna Ardi teh mitra-mitra mangatu orang teraskeun orang lajengkeun supados teh nyangkolong teh kana waktos mangga urang di kawitan wae ieu dongeng teh jejerna mitinen leujeung ngarangkeun. Itu anu sok sebatkeun kunilam teh anu sebatkeun Kang Pardi teh ieu Umi anu sok abdi di pentaan tulung teh Cek nilam ngajelaskeun ka kolotna yen anu sok di pentaan tulung teh Pardi anu ieu. Geuning Umi mah teh nyangka ari sukan teh lain Pardi ieu atuh bagja kami Pardi ieu mah nya. Nya benar geus teu kudu les atuh ari kitu mah mendingkeun diajar ka dieu we ka Pardi nya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kumaha Kang Pardi ceuk ka Haji nimrung kan jadi pemajikanana kaeta Umi Aminah. Duh pami abdi mah teu langkung juragan tapi dah abdi mah kieu kabuktosanana abdi mah sanes jalmi pinter ceuk Pardi bade tungkul sabab nilam mencrong manis seukeut sikeun apa kana bisi hati Pardi. Kang Pardi mah manis sok ngarendahkeun wae padahal mah sadayana geus terangeun saha di Kang Pardi nilama satuju pisan Mi aman biasa Kang Pardi atau abdi tes teh Kang Pardi we nya ceuk nilam ngayakinkeun bari ngareret ka Umi Aminah anu jadi indungna. Pardi kurtibah tungkul teu wani paantrok teuteut jeung nilam tah kitu leuwih alus Kang Pardi nya nilam daripada kanu jauh mending keneh ka dieu we cek Pak Haji bari mencrong ka Pardi nu keur tungkul. nya atuh bener pisan saur ama kumaha Kang Pardi lah tungkul wae atuh Cek Umi Aminah nanya ka Pardi anu panuju kana ucapan salakina nyata Pak Haji ari nilam katingali bunga ningali respon kolotna teh ari Pardi nu keur tungkul teu bisa majar kumaha da eta teh hununganana anu mere tempat cicing atuh Pardi ngaunggeukeun bari pok ngomong mangga juragan teu langkung kumaha saena teu langkung juragan. Ari nilam anu tita tadi ngupingkeun cariosan ramana sarjeng Pardi teu we surak dina hatena ngarasa bunga yen Pardi daek dijadikeun guru lesna dapur memang nilam teh aya hate ti baheula oge ka Pardi teh ayeuna katurun-turun pisan papanggih kaparengan di imahna sorangan Pardi cicingna atuh puguh asa bunga keur nilam pok nilam ngomong bari panonna ngareret ka kolotna terus melong ka Pardi manis seukeut
nilam rupina mah malingkekeun deui ama dina sonten ayeuna oge nilam bade langsung les we di dieu mawa ka UI margi abdi keur pisan ulangan nilam teh ayeuna teh hoyong gaduh nilai anu rada sae ama. Oh nya geus atuh. Kumaha Umi? Nya ari Umi mah teu naon nya alus oge ari kitu mah. Sanggeus beres paguneman. Akhirna Pak Haji jeung ambu Umina ninggalkeun eta patepatan katut Bisurti anu jadi pembantuna. Nilam harita katingalis imut ka Pardi, imut mengandung harti, imut anu memang matak ngirut ke harti Pardi. Ari Pardi diimutan ku nilam kitu lain kalah bunga, tapi Pardi loba kasieun loba kakeun tur didinya teh teu aya sasaha deui atuh. Pardi tunggu akhirna mah bari mikir di hatena, duh kudu kumaha tuh ieu teh, tapi geura geus kudu kumaha deui atuh. Amanat kudu jadi dunungan nya kapaksa we niat lillahi ta'ala. Ceuk Pardi ari nilam anu tadi neutup ka Pardi pok ngomong, Kang Pardi kunaon atuh mah ditunggu wae jutu damang Kang teh. Henteu ceuk Pardi bari seuri leutik Pardi teh. Kieu puguh Kang Pardi, biosnya nilam teh bade di ajar ayeuna margi nilam teh seueur pisan ulangan Kang Pardi anu teu ngantos pisan. Duh Nyamong nya teu sawias-wias mangga atuh urang dikawitan lainnya. Sanggeus kitu mah Pardi jeung nilam ngalaleos asup ka jero karohangan anu biasa ku Pardi sok dipake belajar, meja anu rada lebar ukuran 1 meter. Ke nilam diuk hareupeun Pardi anu memang geus diuk leuwih ti heula. Pok nilam nyarita, Kang, akang teu naon pami nilam diajar ka akang eta katinggalan akang teh murung geuning. Nah akang jutu damang. henteu nilam akang sehat. Atuh kunaon mani asa murung gitu? Akang teh rada bingung. Bingung kumaha Kang? Kumahanya sesah dengan ngajelaskeun anak. Iya akang mah mani kitu. Sok atuh jelaskeun ka nilam. Ceuk nilam harita bari mencrong seukeut ka Pardi anu Pardi oge sarua keur melong kana beungeut nilam. Hate Pardi ratu rasa tutunggulan anu memang tetepan nilam teh siga anu tembus kana jantung Pardi. Ari Pardi teu mijeun deui waktu langsung nerangkeun naon anu dipikabutuh terapi pelajaran anu dipikabutuh ku nilam. Nilam sajeroning Pardi nerangkeun lain tunggu ningali buku
justru nilam kalah kemencrong ngetep sikit karena banget Pardi ku tetepan anu geget anteng panona mencrong ka Pardi paripok cerita dengan waktu seep mitra-mitra sadayana cagula orang tuna dugi ka dieu nenging orang teraskeun deui dina cariyos anu sami kumaha cucutan saterasna atuh mitra-mitra sadayana mangga dikantun heula kalaya ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.